Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring pun Imron Irfani dina channel Payung Pawitra. Hayu diajar basa Sunda. Tah, ayeuna urang medar ngeunaan rarangken. Terang teu naon ari rarangken teh? Rarangken nyaeta morfem kauger atawa morfem kaiket anu diseselkeun atawa napel dina morfem dasar sarta miboga harti gramatikal. Rarangken teh rea rupana. Anu kahiji nyaeta rarangken hareup anu napel di hareupeun kecap dasar. Anu kadua nyaeta rarangken seselan anu diseselkeun di tengah kecap dasar. Anu katilu nyaeta rarangken tukang anu napel di tukangeun kecap dasar. Anu kaopat nyaeta rarangken barung mangrupa rarangken tunggal minangka barungan tina dua rarangken. Biasana napel di hareup jeung tukangeun kecap dasar. Sarta anu kalima nyaeta rarangken gabung mangrupa gabungan dua rarangken atawa leuwih tur napelna kana wangun dasar teu binarung tapi bareng wungkul. Dina lawongan dinten ieu urang wawanohan jeung rarangken pangna. Ieu rarangken teh mangrupa bagian tina rarangken barung. Rarangken pangna miboga tilu makna nyaeta ngawangun kecap sifat, sarta anu kadua miboga makna paling, anu katilu nyaeta diwangun tina kecap sifat. Ieu rarangken pangna teh rarangken anu digunakeun tadi pikeun mere harti paling atawa teu. Contona kecap hade nalika dirarangkenan pangna jadi panghadena. Conto kalimahna sanggeus ngilikan sababaraha gambar, gambar jang budi anu panghadena teh. Conto sejena nyaeta kecap jangkung jadi pangjangkungna. Sarta kecap hade lamun dirarangkenan pangna jadi panghadena. Tah, sangkan langkung paham, ayeuna hidep siapkeun buku jeung pulpena teras tambahan ieu kecap ku cara ngagunakeun rarangken pangna. Ieu kecap teh nyaeta kecap bageur, kecap endah, jeung kecap jauh. Kanggo lawongan dinten ayeuna urang tutup wae dugi ka dieu. Tepang deui dina sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.